Dina hiji poe nu kacida cerahna, panon poe mencorong matak sumanget. Tapi hawa di buluan padepokan Astra jeung Gamah rada panas ku omongan. Si Cepot jeung Dawala keur paadu omong. Naon tuh Cepot? Cinta tanah air bela negara dek kumaha tuh kuring nyarita kitu teh. Tingali geura ayeuna Indonesia nu urang teh pamarentah jeung pamimpinan geus teu araranaheun. Nu aya teh kalakan yang sarakeun rakyat. Maneh. Pemerintah serta make ilmu, aling udal. Cinta tanah air mah lain saukur ka pemerintah nu keur ngawasa. Cinta orang mah ka Indonesia, ka bumi pertiwi. Perjuangan para karuhun jeung pahlawan urang. Teu adil atuh kewajiban kumaha ai pamarentah geus teu bener. Urang nu kudu merjuangkeun kitu. Nu nyieun salah saha nu kudu ngabereskeun saha. Matak naon kuring leuwih mika cinta ka padepokan ieu jeung kulawarga tibatan ka nagara nu geus teu apal budi kieu. Omongan Cepot jeung Dawala beuki nyongcong siga seuneu nu mimiti hurung. Silih baledal jeung prinsip anu pagaliwota nyaeta cinta nagara versus realita pamarentah. Di tengah pacengkadan nu ampir ngahontol puncakna, dumadakan hawa karasa jadi leuwih tiis tur anteng kalayan hadirna Juragan Semar. Anjeunna nangtung kawas pangadil nu rek ngarajut deui tali pamahaman di antara dua putrana. Eleuh, ieu meni paranas kieu. Ieu mah geus siga dina carita pagelaran wayang deui Dawala jeung Cepot teh kawas Prabu Dasarata ngadebat Rahmana nu samena-mena atawa Kurawa ngalawan Pandawa dina palagan Baratayuda. Nu hiji kekeh kana bener, nu hiji deui geus boga alasan sorangan. Nah, aya hiji deui carita. Saenggeus Semar masangkeun Cepot jeung Dawala dina drama Baratayuda, anjeunna teu luput deui tina carita salajengna, nyaeta kisah Rama jeung Sinta. Ngageleser imajinasi urang ditarik ti buruan padepokan Astara Jingga nu garing ku teori politik, ka karajaan Alengka nu pinuh ku amuk jeung kabingungan. Di dinya Prabu Dasamuka Rahwana keur ngagalura kasarakahanana yang harepan ancuran ku sabab nyulik Dewi Sinta. Di jero kamar karajaan nu angker, Rahwana jeung sayungsrana keur pasang tarekah pikeun meunangkeun deui kahormatan nu geus leungit. Sanajan kudu maksa dua putu Kumbakarna Aswani Kumba jeung Kumba Aswani pikeun ngiluan perang nu saestuna mah perang ngabelaan nafsuna Prabu Rahwana. Keep it going. Do you need me? Jika huripan
Sayung serana. Nah kuring lepat cinta ka Dewi Sinta. Gusti Prabu Sinta nuwantun nyebat Gusti Prabu asih ka Dewi Sinta teh lepas teu Batara Rama anu henteu batas ngajaga hormata sapertos Dewi Sinta salaresna Dewi Sinta bakal digedekeun darajatna upami nyanding sareng gamparan Prabu Rahwana. Kade, tapi kumaha hasilna dua budak Kumbakarna Aswani Kumba jeung Kumba Aswani nah maranehna daek milu perang. Kamari mah masih ke daek sanajan dipaksa kuring teh hayang apal eta duaan kudu milu perang. Anjeunna teh andaleun negara. Mangga Gusti Prabu abdi bade nyumunkeun deui kepastian kaaranjeun dua di penjara. Nah, Di jero panjara kerajaan Alengkanpo sepi, dua kesatria turunan Kumbakarna, Aswani Kumba jeung Kumba Aswani keur silih adet jeung dilema nu berat. Masing-masing boga alasan sorangan. Kakang, nah orang kudu milu perang ngabelaan si Uwa. Urang disarwakeun jeung Rahwana mun ngalawan Batara Rama. Nah urang rek ngabelaan kasarakahan jeung kabiadaban. Leuwih hade burung di panjara tibatan ngeracun hate nu teu bener. Nya Adi, apa ngerti ngan kudu sing emut sanajan Rahwana miboga karep pribadi, ieu teh nyampus nagara jeung bangsa, ieu teh warisan karuhun urang. Alengka merdeka teh teu sagampang nu disangka. Nah urang ek ngatep nagara urang hancur ku musuh ti luar, teu tega akang mah. Emut karama suwargi Arya Kumbakarna anjeunna angkat ka medan perang sanes ngabelaan Rahwana tapi ngabelaan lemah cai. Nah akang rek kenaeun lamun batur nyebut urang ngabelaan si jahat. Is ulah renjo pamandangan batur, ulah hayang dipuji jeung ulah embung digina ku jalema. Eta hinaan jeung pujian teh datangna supaya hate urang tetep mayeng paneumpur penghalap. Urang teh kudu diniatan liat ngabelaan diri jeung keluarga. Ayeuna mah hayu urang tuluykeun tapak Rahma Kumbakarna. Urang milu perang demi nagara eta hakikatna mah ngalawan kasarakahan Rahwana. Ngalawan? Nya sabab moal aya haseup mun eueus seuneu gara-gara kabiadaban Rahwana nagara jadi awut-awutan. Urang milu perang teh sarua jeung ngalawan kabodohan anu nyapak di jero nagara. Kumbakarna putra Gusti Prabu Rahwana pada masang amnesti ka anjeun duaan kudu milu perang. Oh, ieu nu disebut penasehat teh henteu bisa ngabejaan nu salah ku salahna. Lantaran hayang kapake ku raja sagala cara dihalalkeun karasa teu kusya duit rakyat kasingsa. Adi, ulah rea carita urang tarima komentar ieu, tapi niat urang kudu istiqomah ngabelaan nagara lain ngabelaan Rahwana. Tah pot bala ayeuna geus datang pasukan ka medan perang. Pasukan Rahwana geus disiapkeun, Hanoman jeung Anggada geus siap nampa. Pasukan Rahwana geus digelarkeun sarta Hanoman geus siap ku pasukan Wanarana. Di tengah ramena persiapan perang muncul deui pacengkadan di pihak Pandawa antara Hanoman jeung Anggada. Anggada nu geus panas hatena kusaba brek maleskeun pati Ramana ka Rahwana hayang maju sorangan ngalawan Dasamuka. Tapi Hanoman ngingetan yen ieu teh perang nagara sanes dendam pribadi. Cepot jeung Dawala nu sumanget ngadengikeun langsung ngarespon silih taros ka Semar ngeunaan nasib dua putra Kumbakarna. Tayalila harita Semar mawa carita ka klimaks tempur nyaeta Aswani Kumba jeung Kumba Aswani datang ka medan perang langsung yang hareupan Hanoman anu geus sadia pikeun nguji kasakten maranehna. Wayahna sadaya ayeuna urang yang hareupeun Rahwana langsung sing pageuh kancing sing pageuh iket musuh
Soalnya musuh orang enak kawentar sakti. Man, cek kaula ayeuna mah rahwana teh jatah kaula. Kaula geus janji bakal nularkeun jasa muka ka Panji Rama. Ulah dipototkeun wae ku Kakang. Reang gak datang gitu, itu perang negara, sanes perang pribadi. Kudu kumaha cek Batara Rama. Sanggara makos budak leutik. Yang dipuji, komamun manehna ngadai kencek si Kumbakarna Putra. Perang teh lain hayang menang aran hungkul. Hus maneh tere omong. Kumaha mun anjeunna dina kaayaan si Hanoman. Ngaran bapa disebut tang tuai ambak. Tapi Bapak Semar, lajeng kumaha eta? Aswani kumba jeung kumba aswani. Keheula wala tah asup ka medan perang teh Aswani kumba jeung kumba aswani maranehna langsung jang harepan Hanoman. Maranehna ngahiji. Adi, urang teu meunang poho niat arurang ngabelaan lemah cai. Kudu bebarengan, ulah ngantep negara arurang hancur ku kaegoisan arurang. Siap, Kang. Kumbakarna teh mun maot hiji hirup deui. Hanoman sadar ulah sombong teh musrik leutik. Kudu kitu. Hanoman masuk anggap enteng. Siga ning kudu dirangkep manehna. Nya pot akhirna Hanoman ngawatek Aji Riwikrama. Salirana ngagedean, tuluy duanana ditewak ku dina leungeun Hanoman. Duanana maot sakali gusur. Maranenan maot demi nagara lain demi Rahwana. Aswani kumba jeung kumba aswani ngahiji dina gelut nu hebat ngalawan Hanoman. Kasaktian dua duduluran teh kacida mata krewas, utamana kusabab bisa hirup deui saenggeus dipaehan. Tapi Hanoman nu meunang pepeling ti Semar sadar yen teu meunang sombong. Hanoman ngawatek Aji Riwikrama. Salira ngagedean sarta nangkep dua satria eta dina sakali rengkuh. Maranehna palastra demi nagara, lain demi raja nu salah. Dalila sanggeus pupusna dua andelan eta, adegan langsung pindah ka adu kakuatan nu saestuna. Rahwana jeung Batara Rama silih adukeun prinsip, silih baledar omongan nu ditungtungan ku gelut campuh. Dina momen ieu, cinta-cinta jadi alasan Rahwana keukeuh teu eleh. Sanajan kudu maot jeung hirup deui ku Aji Rawaronte. Rama, anjeun rek nyerah, Sinta mah hayangan ka kaula. Lamun anjeun masihan hulu, anjeun ka kaula. Rahwana, cinta sejati Sinta teh ka kaula. Ayeuna mah masih aya lawang pangampura. Serahkeun Sinta. Rahwana anu sakti ku Aji Rawarontek hirup deui sanggeus dipanah ku Rama. Tapi kasakten eta teh teu lila. Batara Rama ngagunakeun panah Gua Wijaya nu ngakaran dina jantung Rahwana. Tuluy disusul ku panah Kiai Dangunu Mawasora kaduhung ti arwah kulawarga nu geus palastra. Rahwana nyerina lain ukur dina raga, tapi dina hate nu pinuh ku karsaragahan. Hanoman nu mudag pamungkas ngagencet eta Rahwana ku Gunung Sonara jeung Sonari nepi ka Rahwana pupus salawasna. Laras Rahwana aprak-aprakan diteang ku Hanoman. Hanoman ngagunakeun Gunung Sonara jeung Sonari pikeun ngagencet Rahwana nepi ka maot salawasna. Kawas kitu pot wala sakabeh lalakon teh gumantung kana amal perbuatana. Jalma nu sarakah mun geus maot ge moal ditampa ku bumi jeung jagat. Kumbakarna Putra maot demi nagara, hatena bersih. Rahwana maot demi kahayang nafsuna, arwahna gentayangan. Yang jika Bapak kuring mah rek sarakah, rek hayang gawe anu turman raguna, tapi gawena anu saleh. Bapak Semar hiji deui. Nah, Hanoman teh ditugaskeun ngajaga arwah Rahwana, nahan teh dibebaskeun. Uguh wala eta teh hukuman langgeng. Arwah nu pinuh ku neraka moal menang tempat istirahat. Kudu dijerokeun naleumkeun nafsuna. Tapi coba emut deui kana pamadegan Aswani kumba jeung kumba aswani. Oh, enya emut. Maranehna perang sanajan rajana jahat. Lares tah ieu nu paling penting, nagara mah teu ganti, sanaja rajana ganti. Kewajiban urang ngabelaan lemah cai, ngabelaan bangsa, tetep jadi kewajiban nu utama. Sanajan pamimpin dianggap salah, urang ulah nepi ka leungit rasa cinta ka nagara,
nu geus dibelaan ku karuhun urang. Urang kudu bisa misahkeun masalah pribadi pamimpin jeung keselamatan negara. Cinta ka negara kudu leuwih gede tibatan kaambek ka saurang pamimpin. Iya, orang sadayana dijauhkeun tina lampah nu sarakah. Yuk. Pisan-pisan pot sing jadi jalma nu sukses bari hatena bersih. Ayeuna carita lalakon wayang geus tamat. Semar malikeun deui setting ka pageran Padepokan Astra jeung Ganu Sejuk. Mawa Cepot jeung Dawala kana epilog pangajaran moral. Yen sanajan raga bisna musnah, amal perbuatan teh nu nangtukeun tempat anu saestuna. Rahwana gentayangan sabab sarakah. Sadangkan putra Kumbakarna husnul khotimah sabab mawa hate nu bersih.